sengit kieu euy pasakan. Alhamdulillah ieu budak geus ek balik, geus 5 tahun ngarantau teu balik-balik, ayeuna balik pasti mau ditloba dan nyaritana na telepon mah geus beunghar eta budak teh euy. Geus heup di dieu. Nuhun. Finally nepi oge ya di kampung. Ini geus kangen ka pren-pren sareng kamong euy. Mending ka home nama. Mom. Iya teh. Kamarana nya. Mom, ani badi home. Cih, nah eta saha nu gura gerok mamo. Ih, nah saha atuh gandeng pisan batur keur masak yeuh budak ek datang. Surprise ngom. Yo Arson geus datang. Cih, nah aring maneh saha surprise yurusan da urang mah teu ngarti. Haduh, Mom, Aikido. Maknya forget atuh ke anak sorangan. Kido, ieu kido anak urang teh. Ya Allah do, ieu maneh geus gede kieu urang kanyat ka pangling atuh da urang mah teu ngarti bahasana maneh ngomong naon tadi. Ya Mom, eta teh bahasa orang kota, rich people, bahasa orang sukses. Siga urang ya sukses. Geus tawati loba omong rich people naon eta yeuh mah ka jero. Urang geus masak tuh jeung maneh yeuh guat. Oke, Mom. A few moments later. Mom, ai ek jalan-jalan heula, ai ek manggihan barudak heula nya. Nya Jung, tapi ulah beurit teh balikna. Siap moal lila ieu da. Heueuh Jung. Hi girls, long time no see. Kemana itu sorangan? Sahanya long tam tengartos Haduh, neng ai. Baru pipsir ge geus teu wabuh ka urang. Kela. Oh, akidonya. Kapan remember? Kamana ieu neng ai? Ember naon Abi mah bade ka warung, ari akido bade ka mana? Aduh, sorry neng ya. Kelamaan teuing di kota jadi sok pakai bahasa Inggris nih. Ai mah jalan-jalan we ka dieu. Abi ti payuna tuh bade ka warung. Iya tuh lah bareng we. Beo ka naon maneh? Maneh ieu yo keur udud. Maneh belanja ka dieu? Eta saha? Peliharaan maneh? Hey yo my friend, long time no see, bro. Uhun. Ayo saha ieu? Bahasa ning kieu di planet mana ieu? Maneh teh si Kido beo, urang genan puguh teu ngarti si Kido ngomong naon. Waruk maneh do. Duh, meni pangling kieu tuh geus sabaraha taun teu bapanggi, ena asa bedana nih. Oh my friend. Maneh kota geus poho ka ai. Heuh nya beo si Kido maneh pangling tina gayana jeung tina bahasana ge maneh jiga orang kota banget. Bisa wae kalian mah guys. Sok ek jarajan mah ku aing ditraktir. Ieu lo bos aing ye, urang mah hayang udu disampurna we sabungkus jeung kopina. Bosen euy, udu kuda jemping we jeung Power F. Sama mabok aing. Ambil beo. Ek sabungkus, 2 bungkus, 3 bungkus sok. Ambil aja nanti ku aing dibayar. Urang mah erek balanja keperluan dapur we do, tapi jang sataunan kan bete. Ambil aja. Ambil aja di dalam nanti soal bayar saya bayarin, ai bayarin, gampang. Makasih Kido, teu ngarti sih maneh ngomong naon tapi makasih lah. Ayeuna mah geus beres euy, di imah beberes. Kasih ai, tapi aya kitu si ayeuna. Tapi da tara ka mana-mana saya teh paling mun indit ke ka warung bayalah. Nah itu kunaon? Pemulung wakliak we ka warung ka barudak. Mencurigakan dia mah. Woi Mang. Mang, nyinaon maneh wakliak we ka warung mencurigakan maneh mah. Bari urang asa kakaranem po maneh di dieu. Ente. Tonto tapi tuluy kabur curiga orang jahat eta mah euy kudu dibejakeun ka si Kido lah. Dok, nempo si Aita tadi orang ka imahna eueuh teh biasa namun eueuh di kemana teh sok ka warung
Mom, ada Neng Ayu mah lagi belanja di dalam. Duduk aja dulu sambil ditungguan di sini. Nyapi ayah saya mah di jero tuh ditukar balanja. Kapan dibayar ku si Gido. Jadi lila balanja na pemilihan urut. Pilihan protek. Oh, ada si Ai mai balanja teh kidu tah lila. Do gerapang mesenkeun es ya. Haus urang tes lumpang ti imah nepi ka dieu capek. Siap, Mom. Bu, S1. Ini rusuh cepat. Gimana lain? Ingkah ka dieu maneh mah. Anja titah mantau di ditu teh. Kalau lompat ka dieu bari haeo. Duh. Mang, kan tadi teh urang teh keur mantau. Aya ibu-ibu nyamperkeun, sigana curigaeun eta teh ka urang. Makana urang langsung kabur ka dieu lompat. Ibu-ibu. Aduh, aing jeung ibu-ibu mah kacau pokona mah eta mah. Geus atulah aya nama dagesnya ieu lokasi jeung tempat teh. Aya nama cuang tangkap yuk. Nek. Ya barudak. Tadi ayah jama mencurigakan sia di jalan di ditu tuh gua ka warung ka dieu. What? Mencurigakan bagaimana, Mom? Pokona mah tadi teh aya jama pemulung do. Luak pieu wae ka belah dieu. Pokona mencurigakan pisan jama eta mah. Lah, ibu mah meureun salah nempo eta maling jama abah mah. Maraneh mata percaya pisan ka urang sakitu urang teh geus kolot ieu pas ku urang ditanyakeun eta teh kalah lumpat terbirit-birit cemana teh. Lah eta mah meureun budak sieuneun ku beungeut tibi. Maraneh mah ari di bejaan teh kalah hareureuy kitu tuh da. Naon iluan imbrung ra? Ai gimana belanjanya beres? Udah dong hatur nuhunnya. Ih ari ieu naon ning meni rame. Ih maneh mah ari balanja teh maneh lapisan Yuk tadi sia urang nempo orang mencurigakan di ditu tuh keruak lieu ka belah warung manisieun urang mah. Lah salah nempo meureun maneh mah nya tengah poe kieu aya orang aneh. Ih maneh mah si gasan barudak teu percaya ka urang mah bener eta nempo di ditu tuh. Selamat sore ibu-ibu, bapak-bapak. Siang. Kami atas nama aparat kepolisian ingin menangkap saudara Anda Kido. Ji, nah ning anak kurang ditangkap, emang anak kurang salah naon? Lah, pernah tahu Bu, kok tanya saya? Tanya nih Bu. Punten Bu, anak ibu teh buronan. Da anak ibu teh salah sahiji admin yang bandar judol. Namanya tuh Pak Aparat, anak kurang mah baik-baik wae kepanjang, manya jadi bandar judol. Nah, Kido mana bandar judol? Ente Mom, ente. Ini kartu perintah saya dan ini kartu perintah teman saya. Segera ikut ke kantor polisi bersama saya dan teman saya. Kalau tidak, dodet ke saya. Ayo nama saudara Kido ikut baik-baik ke kantor kayak jelaskan semua nanti kantor. Wait, Pak Aparat, kita bicarakan dulu secara baik-baik. Diam, jangan banyak bicara. Ayo ikut bersama saya ke kantor. Lepaskan saya, guys, Mom, help me, guys. Nah ya kumaha udah kurang karunya. Jadi kela-kela. Ning mana bisa balik tidur? Hehe, pokoknya Mom, ada orang mah tinggal di negara Konoha, tinggal mere amplop saeutik kata wae komo mun gede mah tuluy keluar, mantap. 3 Surprise Mom. Jing. 3 Aduh Mom, I am Kido. Maknya forget. Oh gitu Mom. Maknya po. 3 Kido. Ya Kido anak orang. Ya Allah do, mana yang manigas gede kieu orang kanya. Cici 3 Cih, sahanya long tam lom sahanya long tam long tang 3 kela dogra dieu ih. 3 Wajar Neng, aduh lama. Aduh pode. 3 Aduh, wajar euy. Aduh. 3 Wajar Neng, aduh sorry nya. Ieu.
Tipu aing jan euy. 3. Geus Jan. Enggak Ji. 3. Katapan pertama. Ya jadi bener. Ih. Salah salah dia. Iya aing. Nuhun. Bisa gitu. 3. Waduh. Cih, tidak gua sih. 1 2 3. Nya. Iya. Tilo. Lah mana saya tahu bu. Nih tanya sini. Tilo. Ya udah. Tilo. Lah maknya Pak aparat anak orang mah bager, baik, salah gitu. Nah, maknya jadi bandar judul. Tilo. Nah, laki doa itu teh bener mana bandar judul. Jangan lupa like, komen, Dan subret bisa di donate.